Assalamualaikum sampurasun uhi deui di channel Gailan Mahdinya. Nah, danget ieu sing kuring bade ngadongengkeun nyaeta dongeng Sasakala anu judulna Sasakala Situ Patenggang. Anu aya di Ciwidey. Dilansir di bahasasunda.com langsung aja. Cinta membanda kekuatan nu rohaka. Cinta merlukeun perjuangan jeung pengorbanan kalayan disorang ku hate nu ikhlas. Sanajan dipisahkeun ku anggang tempat, tapi ku cinta mah moal burung jauh dijujur anggang di teang. Disantang jeung Dewi Rengganis nu ngawiru cinta munggaran. Pinangsa manggis cocoba kudu paturai paanggang tineu. Sanaos kitu ari ati papada ati mah teu boleh cumantel. Turun kadeuleu beunta karasa anu akhirna ngajurung buanana pikeun maluruh laratan sewang-sewangan. Ari apa? Dewi Rengganis mawuruh laratan Ki Santang pon pila lagi sebalikna. Pateangan tung dugi ka nyaliksi ka tepi wiring. Cunduk waktu henggang mangsa antupna Dewi Rengganis sareng Ki Santang teu burung patepung lawung paamprok jongkok di hiji tempat kalayan disaksian ku hiji batu gede anu kiwari katelahna teh batu cinta. Jujuran buah ati di pawangan nyanggakeun raga katineng anu mancik dina asmara. Jisim abdi teh parantos apruk-aprukan mawuruh laratan salira. Nangis ikhlas ridho dugi ka ayeuna urang tiasa patepang di bareng hate kebek kabagjaan. Itu saur Dewi Rengganis. Dedeh teuing geulis akang oge apan salami ieu teh lumampah tanpa tujuan. Estune nuturkeun indung suku teh sanes bobohongan. Demi anu diseja taya deui iwal ti patepang sareng salira. Kiwari akan kacida bungah kegiri-giri wereh urang patepung di ieu tempat. Waler Ki Santang. Dewi Rengganis sareng Ki Santang silih cecapkeun ka sono di luhur batu gede, batu cinta. Salajengna Ki Santang ngedalkeun pamaksadanana pikeun nyandingkeun Dewi Rengganis. Tangtos bae Dewi Rengganis henteu nampik. Saatos jadi cita-citana teu kapungkur. Hilang kitu Dewi Rengganis aya panuhun ka Ki Santang teh. Manawi teu kaabotan jisim abdi teh gaduh kahoyong engkang mangga gelis tembak Ki Santang. Hoyong naon bae moal burung ditarekahan pikeun ngabektikeun cinta engkang ka salira. Yuyunan buah hate jisim abdi teh hoyong dipangdamelkeun situ sareng parahuna kanggo urang duaan lelayaran. Situ saur taros Ki Santang teh sumuhun junjungan sumangga ku akang dipangdamelkeun. Akang ikhlas tangtos bae atuh geulis waler deui Ki Santang teh. Ujung-ujungna ukur situ dalah dipiwarang ngadamel laut oge tangtos akang bakal narekahan sakamampuh akang. Hatur nuhun engkang, ucap Ki Santang anu katelah mibanda kasaktian. Langsung ngagetrukeun sakur pangabisana. Ki Santang nengrag
Lelemah dibarung ku kekuatan anu rohaka. Bumi inggeng sarta cai musuh ngaburial. Cai musuh eta patempatan tuh dugi kajadi situ. Teu heula Kisantang oge ngadamel parahu kanggo lalayaran. Sabada Kisantang tiasa nohonan pamundut Dewi Rengganis, tangtos bae Dewi Rengganis oge henteu sulaya kana jangjina. Kisantang sareng Dewi Rengganis maheutkeun janji mengkeut cinta ku pertikahan. Tah di Kiwari Patenggang, situ Patenggang kakoncara minangka salah sahiji tujuan wisata Jawa Barat. Nah berkatalah situ Patenggang tapi nya da aya terang secara pastina da anu ekces mah kawitna ti Patengan. Maksud Patengan teh maksud Patengan teh nyandak tina lalampahan Kisantang teh sareng Dewi Rengganis anu silih teangan atanapi pateng-teang demi parahu anu didamel ku Kisantang teh Kiwari ngajengelek jadi hiji pulau anu pernahna di satengahing situ. Eta pulau teh Kiwari dinamian Pulau Asmara. Tangtos nyandak tina asal muasal parahu anu dianggo ngumbar Asmara ku Dewi Rengganis sareng Kisantang. Tah dumasar tinu eta legenda teh Kiwari timuwuh kepercayaan atanapi mitosnya di sebagian masyarakat. Utamana mah anu aya gaduh pamadegan yen sing saha bae anu nuju papacangan bakalana hubunganana pami lalayaran di situ Patenggang. Ku ayana eta mitos seueur anu wisata ka situ Patenggang teh disarengan ku bebenena sewang-sewangan. Mitos anu janten strategi wisata oge, politik wisata oge saya